Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi saulillahi laumal fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Cep Mahmud Sallallahu laumal fatihah. Wa ila mu'alifi hadal kitab ila hadrati Syekh Abi Hisam radhiyallahu anhu wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syalillahi laumal fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala anqali sadatina sahabi rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anja fi qabrihim nur wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum radatan mirriyadil jinan wa la taj'al kuburahum khubratan min khufarin niran. Allahumma taqabbal wa wasi' sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abwabu usulil fikhi
jeung ari pirang-pirang babna usul fikih. Eta aqsamul kalami pirang-pirang bagian kalam. Wal amru sareng amar, wan nahyu sareng nahyi, wal amu sareng lapad am, wal khosu sareng lapad khos. Wa yudkaru jeung ditutur fihi dina aqsamul kalam naon al mutlaku lapad mutlak, wal muqayyadu sareng lapad muqayyad, wal mujmalu sareng lapad mujmal, wal mubayyanu sareng lapad mubayyan, wa dhahiru sareng lapad dhahir, wa fi ba'din nushi jeung dina sawareh tuladan matan, wal muawwalu jeung lapad muawwal, wal af'alu wa sayati jeung bakal datang, wal af'alu jeung kaduana pirang-pirang padamelan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasihu sareng katiluna bab nasih, wal mansukhu sareng mansuh, wal ijma'u jeung kaopatna bab ijma, wal akhbaru jeung kalimana bab akhbar, wal kiasu jeung kagenepna bab kias, wal hadru jeung katujuhna bab hadru, wal ibahatu jeung bab ibahah, wa tartibul adillati jeung kadalapana bab tartibul adillah, wa sifatul bukti jeung kasalapana bab sifat mukti, wal mustafti jeung bab mustafti, wa ahkamul mujtahidin jeung kasapuluhna bab ahkamul mujtahidin. Sabadana urang ngajelaskeun yen usul fikih ayat 3 golongan kahiji nyaeta dalil fikih anu ijmali. Anu kadua cara-cara atawa praktek ngagunakeun dalil. Nu katilu sifatanana jalma-jalma anu ngagunakeun eta dalil anu sok disebut sifatna mujtahidin. Ayeuna ngajelaskeun yen sanyanyana pirang-pirang bab usul fikih aqsamul kalam. Tegasna mertelakeun amar, nahyi, am, khos, mutlak, sareng muqayyad. Oke, aya lapad mujmal, aya lapad mubayyan, aya lapad dohir, dina sawareh salinan matan mah
aya oge nu disebat lapad muawwal. Eta sadayana engke bakal diterangkeun di payun. Kaduana wal af'alu. Oke, nu kaduana bakal ngabahas pirang-pirang pada melanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge bab nasih, mansuh, bab ijma, bab akhbar, bab qiyas, bab hadru, bab ibahah, bab tartibul adillah, jeung bab sifatna mukti sareng mustafti, oge bab ahkamul mujtahidin. Inu kahiji mah ngabahas aksamul kalam. Kadua mah nyata bab anu ngajelaskeun pirang-pirang pada melanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dua ta. Nu katilu ngabahas nasih sinareng mansuh. Eta ngarobah mertelakeun kana ngarobahna ayat. Anu kadua kana hukum anu aya dina ayat anu kahiji. Di nasih mansuh ngarobahna ayat anu kadua kana hukum anu aya dina ayat anu kahiji. Engke bakal dibahas. Saberiji berarti 3. Nu kaopat ngabahas ijma. Nyata ijma para ulama anu dicepeng ku Imam Syafi'i. Tegesna ittifaqna pirang-pirang imam mujtahidin kana hiji hukum anu bangsa syara. Sabiji opat. Nu kalimana bab akhbar. Nyata anu disebut hadis. Anu patokanana sakur-sakur perkara anu dongkap ti Kangjeng Nabi naha mangrupakeun ucapan atawa pagawean atawa takrir pangantep Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ta nu kagenepna nyaeta bab qiyas. Nyarupakeunana hiji perkara kana perkara anu sejen dina hukumna kusabab aya illatun jami'atun bainahuma. Nu katujuh nyata nyarioskeun bab hadru oge bab ibahah. Nyata nyaramna syara naha anu makruh atawa anu haram jeung ngawenangkeunana syara. Anu kadalapana nyaeta tartibul adillah, nyaeta nerangkeun dalil anu mana anu kudu diheulakeun dina nalika pagedrug. Tartibul adillah. Nu kasalapana nyaeta bab sifatul mufti wal mustafti, nyaeta sifatna jalma anu patwa, nyaeta jalma-jalma atanapi para ulama mujtahidin. Tegesna pirang-pirang syaratna anu patwa jeung anu menta patwa. Matak sok disebutna teh bab sifatul mufti wal mustafti.
mufti. Mufti berarti para ulama mujtahidin, syarat-syarat jalma anu fatwa. Berarti mufti syarat-syarat jalma anu minta fatwa, berarti mustafti. Nu kasapuluhna eta bab ahkamul mujtahidin. Kasapuluh berarti sadayana aya 10 bab. Terakhir bab ahkamul mujtahidin. Wa amma sok logatna fa amma aksamul kalami, mangka anapun ari pirang-pirang bagian kalam, eta pa aqalluma mangka saeutikna perkara yutarokabu anu disusunkeun minhu tina eta ma, tina eta perkara naon ismani dua isim. Dupi contohna eta nahu Zaidun qaimun. Lapad Zaidun qaimun. Au ismun atawa isim wa fi'lun jeung fi'il. Dupi contohna eta nahu koma Zaidun saperti lapad koma Zaidun. Koma geus nangtung sa Zaidun Zaid. Mun tadi Zaidun qaimun, Zaidun ari ki Zaid eta qaimun anu nangtung. Au fi'lun atawa fi'il wa harfun sareng Arab. Dupi contona eta nahu maqoma. Lapad maqoma. Asbata geus netepkeun ku kana kalam sahabaduhum sawarehna ulama walam yaud jeung henteu ngitung-ngitung itu ba'duhum adomiro kana domir fi koma dina lapad koma ar-raji'i anu balik ila Zaidin kana lapad Zaidin. Masalan upamana li adami duhurihi karena henteu katembongna eta domir wal jumhuru jeung ari jumhur ulama eta ala haddihi tetep ngitung-ngitungna eta domir kalimatan kana sakalima. Maka anapun ari pirang-pirang bagian kalam nyaeta bangsa eutikna juz anu dipake susunan kalam eta terbentuk tina dua isim seperti lapad Zaidun qaimun. Zaidun isim, qaimun isim. Atawa isim jeung fi'il contoh seperti koma Zaidun, koma fi'il Zaidun isim. Atawa fi'il jeung Arab seperti lapad maqoma. Ma Arab koma fi'il. Sakumaha anu ditetepkeun ku sapali ulama jeung teu dibilang-bilang kalimah domir nu aya dina lapad koma anu balik kana Zaid. Umpamana kusabab henteu dohirna eta domir. Sedengkeun ari jumhur ulama eta milang-milang kana eta domir. Kana sakalimah tegesna dianggap tilu kalimah.
Maharap koma fiil, tapi dina koma aya domir anu balik kana jaid. Atawa kumpul isim jeung harap. Eta kumpul isim jeung harap nyata dina nida seperti ya Zaidu. Ngabogaan arti, ngabogaan mana. Ki jarit ngagero kaki jae. Eta artina. Sabadana musannif ngamukakeun kana pirang-pirang bab anu bakal diterangkeun dina ieu kitab anu jumlahanna tadi aya 10, maka dina palebah dieu musannif mertelakeun pembahasan anu kahiji. Tegasna bab aqsamul kalam. Ari nu disebut kalam eta bisa disusunkeun kalawan sababaraha zuz kalimah. Nyaeta isim, fiil, harap. Kan kalimah ya 3. Aya kalimah isim, aya kalimah fiil, aya kalimah harap. Ceuk saha? Ceuk kitab juru miyah, ceuk ilmu nahu. Ari anu pangsa eutik-eutikna susunan kalam nyaeta tersusun dina dua kalimah. Kalam paling saeutik tersusun dina 2 kalimah. Begitu lain cek jurumiyah ge. Wa majtama'a bihi quyudul aya lapad murokab mufid wadho pasti tersusun minimal tina 2 kalimah, rek isim jeung isim, rek fiil jeung isim. Ima 2 kalimah nu bieu, ima 2 nana isim, contoh jaidun ko taimun, jaidun kalimah naon sabab aya tanwin, ko imun kalimah isim naon sabab tanwin, naon sabab disebut kalimah, sabab bagian tina kalim. Awas, bagian tina kalim. Jadi kalim teh jamakna kalimah. Jadi ari kalimah mah mufradna kali. Jadi sekali deui paling saeutik susunan kalam teh nyaeta tersusun tina 2 kalimah. Nah isi unggul 2 nana. Contoh seperti jaidun ko imun, jaidun isim, ko imun isim. Jaidun jadi mubtada, ko imun jadi khobar. Nah, mubtada wa ismul marfu'u al-ari anil awamili lab diyati tuluy khobar ge wal ismu marfu'u al musnadu ilai. Atawa kumpul isim jeung fiil. Contoh seperti koma jaidun koma fiil madi, jaidun jadi fa'ilna. Atawa fiil jeung harap. Contoh seperti lapad makoma. Tah dina lapad makoma usap bali ulama dianggap 2 kalimah. Sok sanajan dina koma aya domir sabab teu kadeuleu gitu.
Tapi jumhur ulama mah ngitung-ngitung dina lapad makoma teh 3 kalimah, sabab dina lapad koma aya domir buktina huwa anu balik kana kaki jaid. Jadi ku jumhur ulama mah dina lapad makoma teh dianggap 3 kalimah. Atawa kumpul isim jeung harap. Seperti nu aya dina nida, dina munada ya Zaidu, di makna anana hei ki Zaid, ad'u Zaidan, tegasna eta lapad Zaidu asal nama unadi Zaidan, tegasna kumpul fiil jeung fa'il jeung maf'ul. Unadi fi'il mudhari butuh kana fa'il, fa'ilna domir mustatirna mustatir wujub, sabab fi'il mudhari keur tingkah mutakalim wahdah, Zaidan jadi maf'ul bi. Terus eta lafad ad'u digantian ku iya harap nida, jeung lafaz Zaiduna dimabnikeun kana doma, jadi dibaca ya Zaidu. Bab anu kahiji anu dibahas dina usul fikih teh nyaeta bab kalam. Ari anu disebut kalam eta bisa disusunkeun kalawan sababaraha juz kalimah nyaeta isim, fiil, harap. Pangsa saeutikna susunan kalam eta tersusun tina 2 kalimah, ima 2 nana isim. Contoh nu tadi Zaidun qaimun, atawa isim jeung fiil, atawa fiil jeung harap. Isim jeung isim contoh seperti Zaidun qaimun. Isim jeung fiil contoh seperti koma Zaidun, atawa fiil jeung harap contoh seperti ma koma. Itu atawa kumpul isim jeung harap seperti anu aya dina lapad ya Zaidu. Pengajian urang dina kesempatan cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna. Anu reresna yakin di Allah, yakin di Rasul, yakin di para kiai, di para guru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.